Sampurasun pamirsa kaum dangu di mana wae ayana tepang deui sareng acara anu maneh carita nyambung yasana Agus Kopdas oge dina channel Agus Kopdas nyaeta dina carios arwah Malespati. Bangga wilujeng ngadagukeun. Pamirsa kaum dangu di mana we ayana, di episode nu kagenep kamari dicaritakeun Kawang Kutun Katut Badsani kabagian tugas jaga. Pilih genti jeung baturna nu sarare ti heula. Meneran keur jaga manehna tiluan nempo aya awewe ceurik. Ci horeng eta awewe teh taya lian hiji makhluk nu pikasieun. Begeutna hideung lestreng huntu rangeteng. Panon kaluar tina kongkolagna irung geus buruk bari bilatungan. Celina tinggal sabelah geus kitu eta makhluk nu ngarupakeun awewe teh seuri nyikikik matak kukurayeun jeung muringkak bulu puduk pikeun saha wae nu gadengenna. Jurig, ma, bapak, tulungan, ayah jurig. Cikawang hahaokan bari lupat satabrag-tabrag ngejauhan eta makhluk. Kutun jeung Madsani pias begeutna sarua sieunna. Tembak kuat tembak Kutun. Madsani ngahaok. Kutun nu keur nyekelan bedil laju gadorodkeun pistolna nyata pelorna ka eta makhluk. Aya ku aneh. Eta makhluk teh teu igeg-igeg acan malah hayuh seuri nyikikik. Laju hiber ngacewang kawang nu oseh-osehan tina tadeuh da tadi beneran lupat sukuna najong akar kot kanga gubrag. Kawang jeritan beneran beheungna dicekek ku eta makhluk. Beung kawang diangkat ka luhur sukuna gugurawilan sieun nu pohara karadapan ku jelma tiluan. Rek lompat ka mana syah manusia sia tiluan kudu modar ayeuna. Cek eta makhluk bari nyerengeh nemongkeun sihungna nu seukeut baloboran getih. Ampun
Ampun, kawang nyarita bari ingat oge sabab beheungna dicekek. Ngeunah we minta ampun, sia teu malire ka ngaing, nu jajeritan minta ampun nalika keur digadabah ku saria. Tebal eta makhluk deui. Amarah jeung dendam nyampak tina beget eta makhluk. Kawang nu keur dicekek tuluy dikekayak awak lekot ka rajet jiga lamak beunang ngesaak. Teu mangrupa deui jelema. Geus kitu tuluy awak kawang nu geus rajet teh dibabetkeun kana gawir anu aya di dinya. Kutun jeung Matsani ukur bisa ngajantung. Rek lumpat oge hese teuing kunaon awak dan duaan teu bisa dioyakeun kadadak heuras. Rek ngajirit hese jiga nu keureup-eureup. Bibirna teu bisa ngucap, rasa sieun pohara kabungkus awakna. Lalaunan eta makhluk kadeukeutan awak Kutun jeung Matsani ngadeg-deg alatan pohara sieunna. Beneran geus deukeut eta makhluk teh salin rupa jadi saurang awewe nu geulis rancu ditu tayalian nyaeta Siti Ningrum. Ajag babaung teureun-eureun satu-satuan leuweung mingkin ear di sarada. Sora angin ngagelebug lambah kayan mingkin keung. Akang nah ngadeg-deg kitu, hayu atuh apana pasaharita akang mun ditolong geus ka Neng. Cek eta awewe nu ayeuna geus salin rupa jadi Ningrum. Kutun jeung Matsani nu nempo kitu geus surti kana kaayaan makhluk ieu geus pasti arwahna Ningrum nu rek melespati. Oro kaya teu bisa nembalan sabab bibirna hese rek ngucap. Akang hayu atuh ih kado cicing we. Cek arwah Ningrum deui laju ngadeuketan. Geus deukeut manehna nyokot bedilna leungeun Kutun. Akang, ieu bedil nu pelorna dan rasa kolot jeung lanceuk kuring teh nya. Coba ayeuna urang bekaskeun kana sirah akang kumaha rasana. Cek arwah Ningrum deui. Laju eta bedil diadekeun kana sirah Kutun. Kutun jeung Matsani geus jibrug caladana sabab teu kuat tahan sieun antukna manehna duaan kiihna jero calana. Ajag babaung mungkin tarik gilep sora bedil nu ngadorodon meupeskeun sirah Kutun. Matsani nepok kitu mungkin ngadeg-deg manehna geus pasrah tumarima kana nasib nu bakal kasorang. Akang, batur akang geuningan geus teu ojah deui. Akang arek kumaha? Arwah Ningrum semu ngaledek ka Matsani.
Geus kitu arwah Ningrum nyokot bedog di sore dina tonggong Madsani. Akang bedog ieu nu nandasa warga kampung nu teu boga salah tapi ku akang ditandasanya. Cek arwah Ningrum bari ngilikan eta bedog nu ting burinya geus kacipta sakumaha seukeutna. Coba ayeuna urang ajaran nilas awak akang kumaha rasana. Cek arwah Ningrum deui laju ngaplesatkeun bedog eta bedog kana awak Madsani. Madsani ngagolepak maot harita keneh. Hai mua eureun males pati lamun korobola can beak. Hei manusia-manusia biadab, kohar tungguan aing. Aing pasti datang pikeun males pati. Arwah Ningrum nyikikik nu ditempas ku sora ajag jeung sasatoan leuweug. Geus kitu tuluy manehna ngaleungit ninggalkeun layon Kutun jeung Madsani nu ting golepak perlaya. Pamiarsa kaum dangu di mana wae ayana. 7 urang batur Kutun Madsani jeung kawang oge teu jauh beda nasibna kabeh perlaya ukur jasa hiji nu bisa lupat balik ka markas nyata si Odon nu tuluy ngalaporkeun ieu kajadian ka si Codet. Pikasieun pokona mah cek si Odon nalika ngalaporkeun kejadian. Wah, maknya aya jurig bisa mehan jelema. Kohar alias Codet teu percaya. Bener komandan, eces pisan eta teh si Ningrum. Odon nempas. Lamun kitu carana kuring kudu neang nu jadi guru dewek. Pikeun jaga-jaga bisi eta makhluk ka dieu. Cecep, giwat ilaing teang baksuan mah bawa ka dieu. Cek si Codet merentah bari kumaha oge manehna rada sieun bisi nya eta teh arwah Ningrum. Geus kitu waktos nasep manten pabiarsa hanya kalapisan. Cag urang tuna dihanyuang siam. Kurang tenen di haderem sieun duda gesan alain tenen gesan sampeureun mangsa datang urang samper deui hatur nuhun permios.